Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi hamdalah syukurillah musolli wa muslimu ala rasulillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu sampurna alhamdulillah kersai kodrot jeung irodat Gusti urang sadaya biasa bengkung ngaliung bungkuk ngoroyok dina raraga biantara FTBI tahun 2024. Shalawat miwa salam mugia salamina ngocor ngagolontor kajunjungan urang kasadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehilap kakulawargana sahabatna tur mugia dumugi ka urang sadayana salaku umatna di zaman sarwa canggih ieu amin. Hormaten simkuring girang panganjen anu adil tur wijaksana. Anu simkuring dipir hormat para pangamping turta patandang anu baris tandang makalangan dina ieu PTBI. Teka kantun hadirin ibu bapa aa teteh kum kasadayana mugia Allah muliakeun amin. Dina deungeut ieu simkuring seja amit kasadayana wirah bade ngadugikeun hiji diantara anu jejer. Pentingna atikan ti anu jadi ibu rama. Sakumaha anu kauninga kusadayana simkuring anu geulis kawanti-wanti lir widadari. Moal tiasa ninggal nu herang, moal tiasa ngambe nu seungit, moal tiasa nyepeng nu gemoy, moal tiasa nuang nu enak. Tegasna moal gubrag ke alam dunia. Lamun teu aya ibu sinareng rama, Allah ngadawuh dina salah sahiji ayat Al-Qur'an anu unina, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hartosna nyaeta Allah nyiptakeun manusia syariatna ngalangkungan istri sareng pamegat. Hadirin kanca mitra sadayana, tapi cek salah sahiji ulama di Indonesia nyaurkeun yen saleresna nu kudu baktos teh ibu rama ka murang kalihna. Anehnya kahartos teu manawi patelanana kieu. Ibu rama kudu baktos kanu jadi murang kalih hartosna kudu ngadidik sakuat tenaga. Sabab cek dina kitab Ta'lim Muta'allim disebatkeun kieu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa anna bawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Hartosna nyaeta sadaya murang kali dilahirkeun kalawan suci anu ngabentukna nyaeta ibu ramana. Peran ibu rama dina tumbuh murang kali kacida pentingna, sabab ibu sareng rama mangrupa tokoh pangheulana dina kahirupan murang kali anu diconto. Upami ibu na resep TikTok tanpa mereka dina oge resep TikTok. Upami namana resep mudep tanpa makan kalina ahli mudep. Upami ibu namana resep uliaran dina terukan kalina jeung pambantuna. Guys, pembantu tantos mus kesekian nauzubillah. Upami ibu penting pisan anu jadi ibu rama janten tuladan dina kahirupan murang kalina, sabab murang kali bakal nuturkan naon anu beunang jeung peutingna ditingali. Hadirin kanca mitra sadayana, kacindekanana nyaeta peran ibu rama kacida pentingna dina kahirupan. Anu jadi muring kalina ibu rama kudu bisa ngetik ngedidik murang kalina samemeh eta murang kali dididik ku jalma lain. Penting pisan murang kali sakola memeh sakola hantosan bumi di murang kali kudu sakola pikeun kahirupan murang kalina sakumaha nu kauningana. Lainna istilah al-umum mudrasatul ula anu hantosa ibu madrasah kahiji kanggo murang kalina. Naon anu katinggal di bumina murang kalina kudu dicontohkeun sangkan jadi ahli sunnah wal jamaah lain ahli salah we gagabung sakitu anu tiasa didugikeun hatur nuhun ti sadayana perhatosan hampungan tina sadayana kalepatan. Sahinten buah sahinten dipahalatan
Punten abdi punten pilih aya kalepatan jaga lembung luang beteuy duh sakitu bersambung euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.